Sipa ganu tatarucingan deui yeuh. Naon sok neng? Tebak ya. Gajah naon anu sukuna 2? Gajah naon anu sukuna 2? Hmm, Sapal Manggondrong masuk ku gajah mah da 4 neng. kan aya anu 2 ge. Sok we tebak ya satu. Gajah naon anu sukuna 2? Hmm, Gajah kersare? sanes. Gajah ker lieur neng, emang gajah naon atuh? Gajah anu nuju tepuk tangan. Kok bisa neng gajah tepuk tangan? Kela-kela neng. Oh nya neng Manggondrong, tek nanya kan neng. Bade naon Mang? Jadi carita teh gajah ke ulang tahun. Terus sasatuan kabeh nu lainna geus datang. Tapi aya hiji nu can datang nyaeta ti tinggi. Tah pertanyaanana kunaon ti tinggi eta can datang-datang? Sabab bacet di jalan? Lain. Jalan lambat. Nya teu para ruguh. Terus naon atuh? Taluk teh si Pak. Taluk. Soalna ti tinggina make sapatu heula. Nah, bisa gitu. Kan suku ti tinggi mah loba aya sarebuna, mata kelila make sapatuna teh. Aduh, neng. Burit-burit nongkrong dina sapedah tiluan asa zaman ABG we Manggondrong teh. Kamana tuh urang ulin deui ayeuna nya. Maning ka taman. Taman wae bosen. Oh nya, Sipa ganu tatarucingan ya. Jawab neng lah daripada kaluman kieu mah. Tebaknya, naon sababna ban sepeda nu tukang sok babari dugul? Kumaha ta pertanyaanna? Naon sababna ban sepeda nu tukang sok babari dugul? Naon sababna ban sapeda nu tukang sok babari dugul? Ku sabab loba ting direm. Sanes. Kita naon sok? Bantuan atuh ita. Mikir Sabab. Sabab. Lieur naon sok? ku sabab mikiran kumaha carana miheulaan ban hareup.